Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Sabtu kaping 27 Desember 2025 masih dina suratul kahfi ayat ke-62 na. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma mangka samangsa jawaza kaduana nyata Nabi Musa sareng Yusa muridna bepergian lelempangan di sisi pantai geus capek geus jauh ka bina-bina. Qala Nabi Musa nyarios li fatahu ka bujangna Nabi Musa atanapi ka muridna. Aduh asa tos lapar lamun ceuk urang mah ieu teh lelempangan teh geus jauh asa hayang dahar atina sok kadiekeun cenah goda anak eta dahareun gada jang abdi nyaeta dahareun anu dicacana ku muridna Nabi Musa disosoren ti ditu keneh ti lemur keneh urang buka di dieu. Itu barang dibuka teh nyaeta ku Nabi Yusa lakina mangka mangihan min safarina tina ieu lelempangan teh hada ari ieu nasoba geus lelah kacida cenah. Barang dibuka teh da geus capek eta timel teh. Qala pok nyarios Yusa ka Nabi Musa. Aroaita naha guru ningali henteu cenah kana lauk anu di dieu badag kacida nu dicacana ku abdi tapi jadi teu aya. Id awaina samangsa urang tadi ila sahrotin dina batu jigana tinggalkeun di ditu cenah ieu lauk teh. Fa ini mangka sanyana nasitu abdi hilap meureun teu kabawa lauk teh pada hutan kana eta ikan. Padahal mah Nabi Musa mah tos terangeun yen ikan eta teh tadi ngagejebur hirup deui. Keajaiban anu luar biasa tapi Yusa mah teu terangeun disangkana poho cenah di ditu. Saterasna wama ansanihu cenah henteu aya anu jadi poho kecuali eta poho teh illa syaitanu ti setan cenah meureun. Jadi abdi teh hilap kana lauk teh henteu dicanak ikan anu sakitu ageungna poho dina batu tadi di Bahar Aqobah anu geus kaliwat jauh. An adzkurahu kana yen inget kana eta ikan. Jadi cenah ieu teh poho teh ti setan. Satarasna wa takhoda jeung dijadikeun ku eta ikan sabilahu kana jalan fil bahri dina ieu lautan ajaba anu aneh. Lauk cenah saur Nabi Musa teh ngagejebur da hirup deui. Tapi pan geus diasakan eta teh naha jadi hirup deui. Qala Nabi Musa teh gancangna carios nyarios kieu. Zalika ari itu kejadian makuna nyaeta urang teh teu aya deui perkara kuna anu bukti. Nah bagi urang teh ibgo atawa hayang fartada balik deui ka tempat nu tadi. Ala asarihi ma kana tempat urang duaan tadi di ditu ngajemprak dina batu. Kososo anu tadi urang bercerita di ditu urang balik deui hayu. Urang teang cenah lauk. Padahal Nabi Musa mah lain hayang neang lauk tapi yakin anu tadi ngagejebur lauk teh anu geus diasakan jadi hirup deui eta teh pituduh kanggo Nabi Musa. Saterasna gancangna carita eta dua pemuda Nabi Musa sareng Nabi Yusa balik deui ka tempat nu asal. Panyangkana Yusa mah cenah arek nyokot lauk sabab di ditu tinggalkeun. Padahal Nabi Musa mah lain nyokot lauk da apaleun Nabi Musa mah eta lauk teh ngagejebur hirup deui. Ngan rek nelusuri eta jigana ciri-ciri tanda-tanda bakal mangihan nyaeta anu diteangan. Saterasna sadongkapna ka tempat nu tadi nu ngelempar nyaeta disebutna teh Bahar Aqobah, Laut Aqobah, pertemuan dua laut.
Pawajada mangka manggihan ieu Nabi Musa abdan hiji jelema hamba Allah keur calik dina batu nu lempar min ibadina eta teh ti hamba kami saur Allah atainahu mere ka Kangjeng Nabi Musa rahmatan ngalangkungan eta jami rahmah nyaeta eta teh kasebatna teh Nabi Hidir. Naha na disebut Nabi Hidir saur Nabi Musa eta teh calik tina batu lempar anu karpetna atawa amparanana hejo jadi Hidir teh hadra tina hejo. Oh jadi weh dinamian Nabi Hidir eta teh min indina ti sisi kami saur Allah. Wa allamnahu jeung mere ilmu ka Nabi Musa ti Nabi Hidir secara langsung eta ilmu Allah milladuna secara laduni tanpa belajar heula ditransfer ilman pirang-pirang ilmu anu seueur ti Nabi Hidir ka Nabi Musa cag deui ka dieu heula insyaallah enjing dilajengkeun deui dina waktos anu sami mugi aya manfaatna kalian insyaallah patepang dina waktos sareng gelombang anu sami kalian dina kasehatan sadayana. Barakallahu li wa lakum sadaqallahul azim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.